Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sabtu Kaping 27 sasi opat 2024. Nah, dia latihan dia anu ayeuna teh mulai morosot, jalan mulai katinggal deui tah nya. Abi lompatan. Nah, enjing teh aya maksad bade munjungan kawargina Abang Pati nu aya di Sindri ya. Tah ayeuna teh ieu seniorna urangnya bari dipilih naon supaya gerakanana mantap, supaya gerakanana aya tanagian entong ngalayang siga mainang layangan. Nah, tangke tampilna saurang-saurang anu tos tingalitan komunikasi. No kadarianya. Enggak kadarianya. Enggak. Naik. Salam. Enggak gabung. Pemain itu bolak-balik nyariosna. Jadi itu sawaya tentunya anu nganterkeun kipas dari kipas doang ya. Oh, aya kipas doang. Tadi tuh, jadi tuh. Itu. Sabelah kudu nang sabelah keun teh. Lalakinya bola. Wow, Dilanjut. lalaki awewe. Nah, ending teh kamu kenal. Ending teh pada Isa kempal di dieu nya
Bada Isa kembali dia ke aya nu ngajemput di kawah antara Mang Pian, Amang Dauk, Amang Dedi damel teu? Kau loh ya. Aya Amang Dedi panjenengannya. Amargi upang Bapak Badok, Bapati ta enjing teh rencanana mayunan jana barang beberes di ditu. Ya nanti tuh. Kumaha tuh ya? Istri paling itu, pamagat di dia pisah. Nah, pamagat paling dia. Dia pamagat. Nah. Awas gebis, awas. Ini dia di payun atuh Neng. Neng Andi. Andi tapi. Nah, dilanjut. Nah, ini teh aya maksud kunjungan kawan Abah Pati, kureng-rengan sasirat urang anu panginten engke nih batosan anu bawa ocen. Nah, bilih aya nu bade ngiringnya Bada Isa, tapi tong lanjutin ke Bada Isa. Ya, Maghrib siap-siap. nah, maghrib siap-siap atur aing di ditu mah bade salat ke di dieu bade pangkian atau di masjid mangga. Nah, enjing. Margi angkatna wengi anu ngajemputna mana Cindy bade munjungan ka wargina Abah Patih. Aku pencaksilat. Tadi dia kedah siap-siap nate ningali lah supados ieu teu pareuman obor. Tah enjing kanggo anggoan pangsi kahanap ya pangsi kahanap anu kaluhurna bade nganggo pangsi mangga bade nganggo kaos mangga angkat tadi siang tanaji ya eta kada di usian tanaji oke di bagian contoh pangitan anu gerakan tanaji teh kumaha aya contohna ya oke pangitan di guguruan ku Adi ku Una ku Nindin persiapan dia ya nah gerakanana kedah pancen kedah di usian tanaji entong kahoyong ku Abah kanggo engke sakan tenang mintonkeun ka wargi-wargi urang nu aya di tatar Simri nya rangke oge paningkeun aya wargi-wargi urang turun ya turun cakal eta mah ya diharapkan anjing Bada Isa tos angkat persiapan nanti pada saat maghrib saat maghrib jangan dijelaskan aku anak-anak tong hilap kahana pangsi gitu kaluhur aku anak-anak bade pangsi bade kawan mong warnana gitu jelas ayo aduh kadia minton ke Mana kali itu? tadi tuh kadia na itu upami sararae ku bapak bade dipangadamakeun ieu upami sae nya neng nya tapi ieu mah ke ieu heula nya contoh heula tah ya sapertos kieu ya tah Cantik kawitan. Sok, Pak. Dipit. Hap, aya. Ki, Sok. dipingpin ku si Ki nya jeung si Luki ikut. Jadi lamun aya naon lapor ka si Ki, awasi ka si Ki dina pamagat. Soalnya kalau dewasa ieu teu nguratikeun sayeuna. Awasi ta ieu we nu pihak ieu tah istrina eta ikut mah. Nu istrina ikut ieu mah. Tanya ikut jeung dia sareng
mutia. Jadi kalau nanya naon kayak ini lapor kan Kang Pian Jamang ready gitu tak. Bisa kemana-mana gitu. Awasi gitu, bantuan ngawasi. Lah bejakeun. Teu carang mana lah gitu. Intinya kudu dewasa sendiri. Siap. Mengawali latihan hari ini, doa mulai. Jep doa jep baik. Selesai diawali Bismillahirrahmanirrahim, latihan di kawitan. Perang.
dia manjang ka dia ame rada lega. Nah, adik kapayunan ka dia adik. Neng, kadi tuh Neng, iya nah, Neng. Nah, kadi tuh. Ngajajar. Ngajajar, para kaya. Dia pira, palingnya sarang Pak Kamura. Oh. Dik, bukan naon dik. Seperti naon tong alelek. Gonyeng. Dah, bukan gonyeng, kenapa? Siap. Ah!